Al-Quran Surah Al-Baqarah dari ayat 92 sampai ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung diri ka Allah tina godaan syaiton anu dilaknat. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Sembilan dua tiga. Al-Quran Surah Al-Baqarah atau Sapi Bikang dari ayat 93 sampai ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung diri ka Allah tina godaan syaiton anu dilaknat. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Jeung sing inget nalika kami ngayakeun pasini jeung maraneh, jeung kami ngangkat gunung Tursina kaluhureun maraneh. Rak geura cekel sing pageuh parentah kami ka maraneh. Prak geura cekel sing pageuh parentah kami ka maraneh teh sarta masing tarumut. Ceuk maranehna kaula sarerea ngadenge ngan moal nurut. Bubuhan karesepna kana nyembah anak sapi teh geus nyerep kana sungsum balungna alatan kakufuranana teh. Pok caritakeun kacida jahatna anu diparentahkeun ku kaimanan Arandika teh. Upamanya mah Arandika Ariman. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Pok caritakeun upama bener akhirat atawa sawarga ngan pikeun Arandika wungkul mungguhing Allah, lain pikeun jalma sejen geura arep-arep datangna maot, upamanya mah Arandika anu balanger. Walai yatamannauhu abadam bima qaddamat aydihim wallahu alimum bidzalimin.
jeung moal pisan maranehna ngarep-ngarep paeh alatan saniskara anu geus dilampahkeun ku leungeunna sorangan, jeung Allah Maha uninga ka jalma-jalma anu darolim. Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Jeung saenyana maneh bakal manggih jalma-jalma anu panghawek-hawekna kana hirup, jeung malah anu leuwih hawek batan jalma-jalma musyrik. Salah saurang ti antara maranehna hayangan hirup 1000 taun. Padahal panjang umurna teh moal matak nyingkahkeun manehna tina siksaan. Jeung Allah Maha ningali kana saniskara anu dilampahkeun ku maranehna. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.